alhamdulillah. Jadi lamun urang misalkan bogoh kana hiji perkara urang kudu loba nyebut-nyebut kana perkara anu dipikabogona. Tegesa kumaha? Tegesa lamun misalkan eta jalma eta perkara anu dipikabogoh ka urang nyaeta jalma, berarti urang kudu diarahkeun kana magfirah Allah Subhanahu wa taala lewat pengajian, lewat masantren, lewat ngaji Quran, lewat salat, lewat ka sakola, mangga supaya Allah ridho ka urang sadayana. Amin ya rabbal. Anu kadua, ciri cinta dina kitab Bidayatul Hidayah sok nyaeta ngajaga warisan anu dipikabogohna. Ngajaga warisan anu dipikabogoh. Kangjeng Nabi ngawariskeun ka urang harta atau tidak? Kompak ngawariskeun harta atau tidak? Ngawariskeun dirham atau tidak? Ngawariskeun emas atau tidak? Tidak. Kangjeng Nabi ngawariskeun ka urang sadayana tilu perkara. Tilu perkara. Anu kahiji Al-Qur'an, anu kadua as-sunnah, anu katilu para kiai. Nah makanya para kiai mah ya, para kiai mah warisan Kangjeng Nabi wajib kurang dimuliakeun, wajib kurangnya eta dihormati supaya Allah Subhanahu wa taala ngaridon ka urang sayana. Sebab cik dina kitab Riyadhus Shalihin ayat tilu golongan jalma anu sampe ka poe kiamat engke moal dilaknat ku Allah. Anu kahiji nyaeta jalma anu terhirup di alam dunyana loba maca zikir ka Allah. Lapan zikir seueur kullu lafdin lahu lafdul jalal bahwa zikrun. Setiap lapan anu terkandung asma Allah di jerona eta termasuk zikir. Lapan takbir Allahu, lapan tahmid alhamdulillah, lapan tasbih subhan, lapan tahlil la ilaha illallah. Banyak. Maka siapa saja yang banyak berzikir kepada Allah, maka sampai pada kiamat nanti moal dilaknat ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Anu kadua, anu moal dilaknat sampai ka poe kiamat nanti nyaeta golongan para kiai. Para kiai mah anu qori. Maka anu qori mudah-mudahan sing diistiqomahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun jadi tukang qori atau jadi tukang ceramah, ulah jadi tukang qori atau tukang ceramah anu pepen. Terang ibu-ibu bapak-bapak, tukang ceramah anu pepen terang. Tausiah ge encan geus menta depe. Eta anu kos kitu naik ceramah apa soro motor. Betul. Betul. Eta nu kos kitu cirikeun kiai anu teu boga kaisi kana surat Yasin. Pancik dina Yasin teh ya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum. Ini kaciri teh maca surat Yasin ya orang dia. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Nutmuri anjeun sadayana kanu jalma anu sok macakeun ayat Al-Qur'an atau jalma anu sok ngajelaskeun tentang hukum Al-Qur'an supaya engkau semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ngan lamun sahibul hajat naik mere sedekah atuh terima bae. Terima bae. Bisi nyeri hate lamun teu diterima mah betul. Ngan sapengalaman abdi jadi tukang ceramah sok gede bae, sok gede. Eta masalah gede jeung leutik kumaha nasib, betul. Mun abdi sanggeus jadi tukang ceramah, atuh nasib abdi sok gede bae. Alhamdulillah. Sedanglah balik di Cirompang 5 juta geus sedang. Alhamdulillah. Eta cik anu sok ngaji kitab mangteh min itlaqil juj wa iradatil kul. Ngomong nama 5 juta hayang nama 10 juta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tengah gorengan puntuna mudah-mudahan sing tenang torogan ya Rabbal. Hadirin as'ada rahimakumullah. Rasulullah mewariskan kepada kita umatnya 3 perkara. Yang pertama Al-Qur, anu kadua sun, anu katilu nyaeta tadi hadis. Ngentak tadi cik dina kitab Riyadhus Shalihin jalma anu moal dilaknat sampai ka poe kiamat engke. Anu pertama jalma anu sok loba maca zikir ka Allah, anu kadua para kiai, anu katilu santri. Aya santri mana? Hidup santri. Alhamdulillah.
butut-butut ge butut butut-butut ge butut santri mah butut-bututnya mau dilaknat ku Allah. Alhamdulillah bunga hati meninggali santri teh kumaha bungana santri hurufna aya berapa aya lim mesti bere oge mesti bere kode hurufna aya berapa aya 5 hiji huruf sin anu kadua huruf nun belet hiji huruf sin kadua huruf anu kati huruf ta anu kaopat huruf apa anu ka 5 huruf iya urang mustaq lapan santri dan huruf sin sina di lapan santri salikun bila ibadah santri mah anu sok resep karena ibadah ke Allah kumaha resep nakul santri waktu zuhur azan hayya 'alas shalah ibu-ibu tarik minanto alhamdulillah. Coba kalau misalkan ibu-ibu anak-anak dari santri waktu ada Allah Akbar Allah Akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah si ibu-ibu kauruan betul apa jangan tamu pemuda tamu gimana sholat lamun santri pengilahan Allahu Akbar datangkan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh amin lagi ngenalan betul. Coba kamu preman anjal mak tamu teh apa muda tamu ngimaman Allahu Akbar cik preman teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin tay. Betul. Maka urang ulah sok fanatik kalau jadi santri mah lamun misalkan ibu-ibu boga sanggup beres sanggup santri insyaallah barokahna nyampe ka ibu-ibu dengan bapak-bapak betul ulah koret ke santri mah aya santri buduk itu nanti gilaeun cenah santri teh ya kaciri telok mandinya mamang mah santri mah lain buduk turunan Nabi Ayub alhamdulillah kok ibu letakkan anakna ge insyaallah merah alhamdulillah. Anu kedua di lapan santri huruf naon? Huruf nun. Huruf sa. Saudara. Huruf nu kedua di lapan santri huruf nun. Nuna di lapan santri naibun anis suyuh. Santri masuk mengikuti perilaku guru-guruna. Santri mah mana make samping. Kama mana make koko, kama mana make peci, horeng mah huluna botak. Kama mana make peci, kama mana make sorban, kama mana make sambing, horeng mah kanyut nabur. Bang, santri mah alhamdulillah berkah. Kalau mereka pasti bakal lamun aya santri make sorban, make peci, make samping, make koko, ulah sok ditakan, ulah sok diharu. Semakin ibu-ibu maharuan kami jadi santri, semakin ibu-ibu bakal dijauhkan ku Allah Subhanahu wa taala. Nyata dina berupa rahmat dan barokah dari Gusti Allah. Maka payah gitu, urang kudaek ngasantrenkeun anak-anak urang. Anak-anak urang anu katilu lapan dina santri huruf naon? Huruf ta. Ta dina lapan santri ta ibun anil dzunub. Santri masuk bawa istighfar ke Allah. Mantap sholat santri maca istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa
atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub. Terus dari itu nak Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibatin alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Ditambahkan ku sayyidul istighfar. Bisa ibu-ibu bapak-bapak sayyidul istighfar bisa? Enggak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzuka bi ni'matika 'alayya wa a'udzuka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Anu kaopat hurufna dina santi huruf ro. Rokna dina lapan santi rohibun fil khairat. Santri masuk loba nele perkara anu bagus. Kumaha teh nele perkara bagus nah? Kama mana mau kitab, kama mana mau hafalan, kama mana nya eta melakukan perkara-perkara anu bagus. Eta lamun aya santri anu melakukan perkara-perkara kurang bagus, ulah nyacat santri nak cacabe jelema, betul? Betul. Yakna di dalam santri yakinu ala man amallah. Santri mah yakin kana tentuan Allah. Kumaha yakinna dibere bulu yakin eta datang nanti Gusti Allah. Kareng kumanehna dahar teu kokoluk lan bulu. Betul. Boga kumat ieu di Gusti Allah cenah santri teh. Kareng mah kumaneh tilok ngisang. Betul. Yakin santri bahwa setiap apapun yang Allah berikan kepada dia itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka abdi naros ka ibu-ibu dan bapak-bapak, endek moal masantrenkeun anakna endek. Ulah insyaallah orang Indonesia ngomong ba insyaallah baru dilakonan. Makanya tadi teh perkara anu diwariskeun ku Kangjeng Nabi ka urang sadayana nyata aya 3 perkara. Hiji Al-Qur'an. Ibu-ibu hayang boga anak soleh maca Al-Qur'an hayang boga anak anu soleh bisa maca Al-Qur'an hayang. Entos di pesantren keuna selamat melamun. Hayang boga anak anu soleh. Kompak hayang boga anak anu soleh. Pesantren. Ada nge bisi korek dong dia ya. Pesantren. Namun urang hayang boga anak soleh tapi teu dipasantrenkeun sampai bareng monyet oge moal kudu jadi anak soleh. Betul? Makanya urang hayang boga anak anu soleh, hayang boga anak anu sakirana bisa maca Al-Qur'an, sorogkeun ka kiaina, sorogkeun ka muallim-muallimna, sangkan anak urang dididik. Sorotkeun ku ibu jeung ku bapak, kiai mangga nek dibeureum nek dihideung eta anak abdi kumaha kiai asal ulah diperkosa bae. Ngan ketika ibu nek nyarotkeun ka kiai urang, ka kiai anak-anak urang, atuh ulah poho mawa beas, mawa duit, mawa susu, mawa ranginang. Betul? Apa dia boga batang betul? Dapurna kudu ngebul betul. Eta mah ulah masantrikeun anak seperti jalma anu ngalungkeun batu kana leuwih, mun ditoong mun ditehang, betul? Polong eta. Kolot pas kitu polong. Hayang boga anak anu soleh tapi teu ditoong teu dikumaha, betul? Dan orang-orang belah dieu mah orang Cirompang mah kabeh oge kolot-kolot anu soleh. Amin. Pangamun ibu-ibu mawa nyata anu disebut tadi teh bulgom, mawa beas, mawa segala macam yang bakal pasantren anak urang. Kiaina beda, eta pan kiaina ge mamaga anak semangat. Si kiaina teh alif, dua, datang dengan saminggu anak urang korek jadi kiai eta. Betul. Pesantrenkan anakna sebab si Kangjeng Nabi dina hadisna man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wa hasanatun bi asyrin amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun.
sisa jalma anu maca Al-Quran dina hiji Al-Quran bakal menjadi 10 kabagusan. Eta dina 10 kabagusan eta bakal menjadi 10 rahmat. Si Kangjeng Nabi la aqulu alif lam mim harfun, kula tacan pernah ngomong alif lam mim teh huruf. Alif lam mim teh aya 3 huruf. Hiji huruf alif, kedua huruf lam, anu katilu huruf. Jadi jalma anu maca huruf alif lam mim bae dina Al-Qur'an geus menang 30 kabagusan. Untung tidak? Untung tidak? Maka kudu disorotkeun ka ceina sangkan anak-anak urang nyaeta tiasa anu disebut naon? Bisa maca Quran, soleh, bisa sholatna, bisa nyaeta lamun urang maot dibacakeun Al-Qur'anna. Coba lamun boga anak soleh, nah boga anak 3, hiji dijadikan polisi, hiji dijadikan tentara, anu kahiji dijadikan santri. Pan polisi jeung tentara tegasnya, ayo hari mana maut, main maut, ajikan, ngaji, jadi polisi. Jina sampai jina wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Emak jeung bapak anu keur maot pasti beureum dibacakeun Quran mah. Coba misalkan anak urang terdidik agama datang di Jakarta so Inggris. My name is Sarmuah. Datang ka lemburna ku sebab emak jeung bapana geus maot. Hai my father, my mother, my sarah, my munah. Tidak begitu. Betul. Didik anak-anak ka pesantren supaya bisa maca Al-Qur'an, supaya sol. Sebab cik dina kitab tibian dijelaskan ikra'u al-Qur'ana li'anna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Masa aranjeun sadayana kana Al-Qur'an sebab eta Al-Qur'an bakal ngajadikeun syafaat di poe kiamat engke. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhum wa 'allimna minhum tilawatahu ana waj'alhu lana hujjatana ya rabbal. Hujjah Al-Quran bakal jadi hujjah anu manet Al-Quran bakal ngabantu orang ketika orang ditanya ku malaikat nu bakal nanya ka urang sadayana, bakal menjadi penerang. Sebab di akhirat engke kabeh poe teu aya lampu walham, teu aya lampu pilih, teu aya lampu 5 watt eueuh. Poe kabehna. Tapi lamun jalma keur hidup di alam dunia lalu membaca Quran, maka Al-Quran bakal menjadi bakal nganyaangan perjalanan orang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Siap ngadidik anak-anak kana pesantren siap. Siap ngadidik anak urang kana maca Quran siap. Sebab cik Allah Subhanahu wa taala dina Al-Quran Allah ngajelaskeun ka urang sadayana, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan pernah engkau jauhkan harta-hartamu, jangan pernah engkau cari yaitu harta-hartamu, jangan pernah kau tidak didik anak-anakmu an-dzikrillah sampai engkau melupakan kepada Allah. Memang betul dina perkara urang nyaeta yang napakoh memang kawajib
gawena Bapak Muhyiddin dina sawahna atau dina proyekna sebab Bapak Muhyiddin hayang nyetak masih nafakoh ke anakna atau ke istrina, betul. Tetapi ulah sampai gawena urang, capekna urang, maturna urang, sampai urang poho ke Allah sebab urang rek nganapakahannya istri dan anak-anak urang. Ulah karena urang rek nganapakahan tapi urang poho ka Gusti Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, betul. Yang kedua, warisan Kangjeng Nabi nyata berupa sunnah Kangjeng Nabi seperti naon, seperti Kangjeng Nabi melakukan perkara-perkara anu sakilana soleh, seperti maca Qur'ana, sholat duhana, sholat tarawehna, sholat nyata tahajudna, wajib kurang dilakukan namun urang ngaku bogoh ka Kangjeng Nabi. Begitupun Kak Muhyiddin, lamun Kak Muhyiddin eta bogoh ka anak Kak Muhyiddin, eta Kak Muhyiddin wajib ngajaga akhlak serang kepribadian cek nopal. Sebab naon? Sebab di zaman ayeuna loba jalma-jalma anu pakaian atau akhlakna akhlak siga orang kafir, betul. Pakaian kafir dipakai, betul. Anu pakaian kacan anggeus geus dipakai ku orang Islam. Terus misalkan dalam pakaian seksi, tojol bae kalebak. Eta sarua bae pakaian kafir dipakai ku orang Islam. Naudzubillah min. Sebab cik dina sairan barudak zaman ayeuna geus leungit sifat erana, lamun nongkrong di jalana papondok-pondok calanana, betul. Parawan ge lo parawan hidup parawan ge lolobana nongkrong di jalan jeung pacarna bari nembong ting-tingna horeng make kolor akina, betul. Udah sampai anak-anak orang terjumponi ku budaya-budaya kafir, ku akhlak-akhlak kafir. Sebabnya, sebab jalma papakeun geus teu jeureuh, kemudian lempang ke masyarakat, diomongkeun ku masyarakat, ku aya nu goreng lain anak eta bae tapi kolot lagi goreng, betul. Sebab anu jalma sapakeun kitu, engkena kaditu jadi cabe-cabean. Lalakina terong-terongan. Lamun cabe geus diterongin eta bahaya. Kadituna es cendol di kalapaan. Beuteung cendol eueuh Bapak. Naudzubillah min. Sebab aya 3 anu termasuk tataranjang. Hiji jalma anu teu make pakaian sama sekali eta termasuk jalma tataranjang. Misalkan mamanya ini teu make baju sama sekali. Eueuh hiji ge pakaian nempel di awak ini. Eta termasuk ini jalma tataranjang. Nisbat kana tataranjang jalma edan. Anu kadua nyaeta jalma make papakeana mengeun papakeana kurang anggeus. Anu katilu nyaeta jalma anu pake papakeana mengeun papakeana ipis. Kadeuleu putangna, anu begang kadeuleu begangna, anu semok kadeuleu semokeunna. Eta aki-aki lamun meuleuh semok mah bruh mata langsung keluar. Wow. Si aki-aki teh wow, BMW. Body montok wow. Aing mah jika rek sagambai geus tundul. Betul. Eta aki-aki nu kos kitu para bermau aya dalam kos kitu mah hirup deui si imina. Betul. Naudzubillah min. Papakeun geus teu ceureuh. Papakeun anu sakirana nongkok kana sadaya-sadayana. Ibarat kata make tiung bae, tiung dibeungkeutkeun. Ai sirah dibeungkeut ku tiung, ai susu ka mana? Apa eta masih gatai jeung usia atau bedana, betul. Naudzubillah min. Jilbabna dibeungkeut, baju kaos lepet, calana merecet, hayang kaki ngalih. Hayang kaki ngalih. Naudzubillah min dzalik. Entet. Ulah naudzubillah. Ini make kos kitu. Isu teh cenah. Ditanya ku abdi, "Nini bade ka mana?"
abdi mah Pak Kiai bade SKJ teh nyata senang. Di dulu teh make rok sajongkal, make rok mini anu lamun buka dikit jos. Aya pasti dulu dina pingpingna loba ku hapur. Dina tukang pingpingna piuh kutil siga pasukan paskibra. Dina pelebah handapna piuh kukurak. Aya pasti dulu cangcutna warna pink. Ini make cangcut pink. Aya pasti dulu gambar Hello Kitty deui. Pasti dulu bajuna merecet atau bujal nonton. Betul. Mantap nonton bujal napos bujal India. Eta mah teu jauh sih monyet. Nauzubillahi dari pemuda geus kacumpunan budaya-budaya kafir, buuk di Bedeman, buuk di Hejoan, buuk di Konengan. Betul. Di dulu kahadapna kecelina ditindik ku anting. Betul. Make pakaian anu gambar tanggorak. Sholat ke masjid tukangin aki-aki, pas aki-aki takbir ihram Allahu Akbar, dulu takor langsung pae aki-aki. Pemilik santri betul, nyolatkan 20.000 berarti satakbiran 5.000 perak betul. Alhamdulillah, atau untungnya sebab santri mah bisa nyirikeun ayat sholat anu langsung diganjar ku Allah pahalana. Nyata sholat mayit. Mun sholat mayit masuk di amplopannya betul. Mandi santri mah proyek. Makanya anu ditangguhan ku santri nyata nyolatkeun. Lamun cik bapak-bapak teh atau misalkan anu sok manggil dina steger. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Santri ke molo langsung ngejak di kobo. Ai pasti ada perkenan kumanena. Urang ambeng bekade ku ini. Wow. Yang begini yang mantap ini. Nauzubillah ini. Didik anaknya ke pesantren sangkan baik ngahidupkeun sunah Kangjeng Nabi. Sebab Kangjeng Nabi teh ngawariskeun ka urang anu kadua nyata berupa hadis atau sunah Kangjeng Nabi supaya anak waktu penting eta tahajud ke Allah. Mantos tahajud ngapalkeun Alfiyah, ngapalkeun nagoman cik santri teh. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik masantren tabetah maning balik. Makanya jadi santri mau unik, mudah-mudahan ulang sadayana sing resep kana ngaji, sing resep kana tolab ilmu, sing resep kana ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Sangkan ulang termasuk jalma-jalma andai ngahidupkeun dina perkara sunah Kangjeng Nabi. Anu katilu nyaeta ciri cinta, ciri bogoh cik dina kitab Bidayatul Hidayah. Nyaeta sok daek nut buri kana perilaku perkara anu dipikabogohna. Ibu-ibu bogoh ka sahrini maju mundur cantik cik ibu teh pasti mari praktekkeun cik bioda maju mundur cantik kapanggih ku salakina siapa yang cantik sila monyet betul. Makanya orang bogoh eta ka hiji perkara biasa sok mengikuti perkara anu dikabogohna. Urang misalkan resep ka pasa ungu, pan pasa ungu teh sok make nyaeta lepis leutik merecet. Eta pan kana teh beda-beda. Aya calana anu baheula mah nya, aya anu pas pingpingna gede, handapna gede. Eta disebutna calana brai-brai. Aya calana anu pingpingna gede kahadapna leutik, celana braicu. Aya leutik kira leutik kahadapna leutik cucu. Kadituna sangcut. Naudzubillah ini. Lamun urang bogoh ka Kangjeng Nabi berarti urang kudu mengikuti daripada apa yang Kangjeng Nabi lakukan. Seperti Rasulullah kepada kita mencontohkan dengan suri tauladan yang baik, kita pun harus memiliki suri tauladan yang baik. Rasulullah memiliki akhlak yang baik, urang pun kudu boga akhlak anu baik. Ulah sok gibah ka batur, ulah sok ngomongkeun ka batur, ulah sok suudzon ka batur, ulah meureun husnudzon ka batur gitu. Sebab lamun urang geus ngalakukan perkara kos kitu
berarti cik dina kita bidayah urang parantos nyata ngalakukeun perkara